Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihim fi daraini. Allahumma arhamhum wa afihim wa afu anhum. Paslon ari eta hiji pasal arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam eta khamsatun aya 5. Syahadatu tegasna kahiji nyaksian an sanyanyana tingkah sareng kalakuan la ilaha teu aya pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan sareng yen saestuna Kangjeng Nabi Muhammad teh eta Rasulullah utusan Gusti Allah wa iqamus salati sareng kaduana ngadegkeun salat wa itauz zakati sareng katiluna ngaluarkeun zakat wa saum Ramadan sareng kaopatna puasa di bulan Ramadan wa hijjul baiti sareng kalimana munggah haji ka Baitullah mankal jalma istata'a anu kawasa ieu jalma ilaihi ka Baitullah naonana sabilan di jalanna. Paslon ari ieu eta hiji pasal arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman eta sitatun aya 6. Antu mina tegasna kedah ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi sareng kaduana ka malaikatna Allah wa kutubihi sareng katiluna percaya kana kitab-kitabna Allah wa rasulihi sareng kaopatna percaya ka rasul-rasulna Allah wa bil yaumil akhiri sareng kalimana percaya kana poe akhir wa bil qadri sareng kagenepna percayana kana papasten khairihi tegasna saena papasten wa syarrihi sareng awana papasten minallahi ta'ala eta sadayana ti Gusti Allah sadayana. Paslon ari ieu eta hiji pasal wa makna la ilaha illallahu sareng ari maknana lafad la ilaha illallah eta la ma'buda teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan bihaqqin kalawan sabener-benerna fil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.